kuring mah nu disebut kumis antik, kumis letik rada ipis bari nyeprit, komo lamun dipake nyium nu gelis, moal henteu nu gelis murihit deui. Hei batur-batur nu ngaruput kumis antik, tong hariwang pasti bakal jadi duit. Bisa mirip ka jelema anu pelit, asal seri geus tantu dibere duit. Komo munekeur aya dina raramean, kumis antik geus pasti jadi perang. Awewe ti jauhna ngadareuketan, geus pasti balik teh mawa pasangan. Hei batur-batur nu ngaruput kumis antik, tong hariwang pasti bakal jadi duit. Bisa mirip ka jelema anu pelit, asal seri geus tantu dibere duit. Cek kuring mah nu disebut kumis antik, kumis letik rada ipis bari nyeprit, komo lamun dipake nyium nu gelis, moal henteu nu gelis murihit deui. Hei batur-batur nu ngaruput kumis antik, tong hariwang pasti bakal jadi duit. Bisa mirip ka jelema anu pelit, asal seri geus tantu dibere duit. Komo munekeur aya dina raramean, kumis antik geus pasti jadi perang. Awewe ti jauhna ngadareuketan, geus pasti balik teh mawa pasangan. Hei batur-batur nu ngaruput kumis antik, tong hariwang pasti bakal jadi duit. Bisa mirip ka jelema anu pelit, asal seri geus tantu dibere duit.